يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Walil ulama jeung eta tetep kagungan ulama. Jeung eta tetep kagungan ulama. Maqalatun ari pirang-pirang maqalah kasiratun anu loba. Loba hartina pendapat-pendapat para ulama. Masalah naon bizuhdi dina masalah zuhud. Dina na'rifan juhud. Naon ari nu disebut juhud teh? Sanan kulu bakal mindahkeun kami. Sanan kulu bakal mindahkeun kami qoriban barian anu sakedeung deui. Bakal mindahkeun kami qoriban barianan sakedeung deui jumlatan kana sajumlahan minha tina itu maqalat. Karena sajumlahan tina dauhan ulama masalah juhud. Wazhad wada faqdu ala qoti qalbika bil malila faqdun lahu taku aqala. Wazhad jeung kudu ngewa anjeun, kudu juhud anjeun. Naon ari juhud teh? Wada jeung ari ieu juhud. Jeung ari ieu juhud faqdu ala qoti qalbika. Eta henteu resepna hate anjeun. Alaqah bimakna mahabbah. Cek Syekh Nawawi bimana mahabbah. Ngait na hate itu maksudna ari ngait. Naon atuh maksudna resep. Di mana-mana geus resepan sok ngait inget wae. Nah naon oge kitu. Mun geus resep dina hate teh sok ngapel weh. Larasaan teh nempo tunggul ge jiga beungeut manehna. Ting beungeutna jiga tunggur. Ingat wae. Ari ieu juhud teh faqdu ala qoti qalbika eta henteu resepna hate anjeun. Kana naon teu resepna? Bil mali kana artos. Kana harta. Itu disebut juhud teh hate teh geus eueuh we rasa resep kana duit teh. Batur mah sing guruyuk antri naon ieu mah mun teh hayu keur naon tuh. Gitu mun bisa rek nurutan gitu. Batur naon sugan batur mah sing alabring kade kamarana pan aya pembagian 500 juta ewang di desa. Ayo tuh ngiring eta keur naon tuh. Gitu ayo dahar beuki. Ayeuna juhud mah setara beuki dahar hirup lagi asal jeung naon we asal hirup. Cukup ngadahar cireng hiji ge sabulaneun. Jadi jelema juhud mah kitu asal hirup. Lapak dun lain eta eueuh. Lapak dun lain eta eueuh lahu kana itu atawa pikeun itu mal lain eueuh harta. Jadi nu disebut juhud teh hate teu ngait kana harta, lain teu boga harta lain. Da loba nu teu boga harta tapi hatena ngait wae. Pan urang kitu nya, teu boga duit ya inget wae kana duit teh. Ari nu juhud mah najan duitna loba eueuh sugan hate ngait kana duit eueuh. Buktina naon teu hararese dipenta. Bro-broan sagala dibikeunna. Imun di dieu mah jiga haji ono lah gitu. Bager anjeunna mah. Sakedeung deui mere udud geura. Karena sakali nyebut ngaran sabungkus cenah bijana mah. Lapak dun. Kontan. Tah cenah lamun anjeun hatena teu ngait kana harta banda maka naon taku tah bukti anjeun asalna taku nu dinaonkeun dijajemkeun jadi takun bauna dipiceun. Nah biasana lamun takun si nun sok dibuang
wayah dipunaha oyub kuno lain pohodi taku tah bukti anjeun akola eta pangpinterna manusa. Jadi jelema nu pang cerdasna jelema teh jelema nu teu beuki duit teu bareugi leuing kana duit teu kira teh kayak kumaha duit kelincring mah teu as yakni ngamaksud nadim teh musonib anu nganadongkeun in jahatta lamun mah juhud anjeun lamun mah henteu resep anjeun kana naon pi dunya kana dunya maka naon takun tah bukti anjeun aqolan nasi eta pangpinterna manusa. Jadi jelema nu pangpinterna teh lain berarti nu di sakolana peringkat kahiji wae lain nu disebut pinter cek ulama macana jelema nu teu beuki we ditawaran naon ditawaran teu hoyong mangga we bagikeun ka nu sanes sing hideung we aya buntutan maka anjeun bakal jadi pangpinterna manusia. Wajudu jeung ari juhud ieu ngajelaskeun anu dina bait tadi teh huwa eta ari juhud pakdu ala qatil qalbi eta henteu resepna qalbu eta henteu resepna hate bil mali kana harta banda naon bae rupana mah walaisa jeung lain naon huwa itu juhud lain ari anu disebut juhud teh pakdal mali eta henteu boga harta ngantong di ieu teh sok dipake dalil ku golongan ieu ustad biasana teh nyaritakeun juhud kararagok nyaritakeun juhud teh jadi naon cenah da dina kifayatul atqiya oge ya sok aya kitu teh nu disebut juhud teh lain teu boga banda nu penting hate teu ngait kana banda cenah gitu sanajan boga nu penting hate teu daripada eueuh hate ngait bae gitu padahal mah jelema bisa hate teresep kana dunia teh aya proses aya ahlina guruna supaya urang hate henteu teresep kana harta banda dunia naon tah diantarana ku Syekh Jainuddin dibejaan di antara rukun jelema mun hayang jadi juhud pertama nate kudu khuluwul aidi anid dunya atau anil mal urang kudu teu ngabogaan dunia didikan pertama pokoknya bikunan kali kabatur pokoknya mah kudu teu boga sama sekali ieu mancan ge dilatih gituan encan jujur penting hatena we henteu tapi koret teh dipenta teh waduh dama dan ngaran jodoh pasti berehan pasti kawasaha tah ayono tah dua tah pakdul mah dicontohan ku ulama pala tadunna ku sabab nu ngaran juhud teh hate teu ngait kana banda lain teu boga banda nu penting hate teu ngait pala tadunna atuh ulah nyangka anjeun pala tadunna atuh ulah nyangka anjeun ulah boga sangkaan anna nabiyallahi Sulaimana alaihi wa ala nabiyina sholatu wassalam kana yen saanyana nabi Allah anna nabiyallahi kana yen saanyana nabi Allah Sulaimana nyaeta nabi Sulaiman nu disebut nage naon atuh ieu mah pangbungharna salam dunia alaihi wa ala nabiyina sholatu wassalam alaihi eta tetep muga ka Nabi Sulaiman eta tetep ka Nabi Sulaiman wa ala nabiyina jeung eta tetep ka nabi urang sadaya as-sholatu ari rahmat Allah wassalamu jeung ari salam Allah kahormatan keagungan
kumaha ari Nabi Sulaiman lam yakun jahidan fid dunya, ulah boga sangkaan bahwa Nabi Sulaiman kusabab ditingali bungharna teh ya lam yakun eta henteu bukti itu Nabi Sulaiman, lam yakun eta henteu bukti Nabi Sulaiman jahidan eta anu juhud fi dunya kana dunya. Berarti Nabi Sulaiman teu juhud ari kitu mah dari nu disebut juhud mah lain eueuh dunia, hate teu ngait kana dunya. Tong disangka maka jalma nu ku Allah dibere kabungharan luar biasa Nabi Sulaiman, anjeunna pan jadi raja lagi nguasai salam dunia. Jiga saha nu hiji deui teh Raja Iskandar Zulkarnain, dua muslim anu kekuasaanana meliputi ti tungtung wetan sampai ka tungtung kulon, ti tungtung kidul sampai ka tungtung kaler. Kur dua-duana di umat Islam anu ngarajaan saalam dunia nyata Raja Iskandar Zulkarnain jeung Raja Sulaiman bin Daud. Eta bungharna luar biasa eta Kangjeng Nabi Sulaiman teh. Tah ulah boga sangkaan ku sabab Nabi Sulaiman beunghar berarti teu juhud meureunnan lam yakun jahidan di dunya. Kade ulah boga sangkaan kitu. Bal huwa balikta ari Nabi Sulaiman. Akan tetapi Nabi Sulaiman teh azhaduz zahidin eta pangjuhudna ti pirang-pirang anu jararuhud, pangtapana ti pirang-pirang anu tararapa, pang teresep-teresepna kana banda tinimbang nu teu raresep. Mun ieu mah loba para ulama atau para aulia teu raresep, Nabi Sulaiman pang teresepna. Eueuh sugan dina hate ngait resep kumaha kumaha. Idkana naon kudu aya buktina. Idkana lantaran kabuktian Nabi Sulaiman, lantaran bukti Nabi Sulaiman yakulu eta sok nuang Nabi Sulaiman. Naon anu dituang ku Nabi Sulaiman? Kangjeng Nabi Sulaiman sok nuang al khubza syair kana roti syair. Ya semacam roti gandum lah anu pang kasebut pangmurahna. Anu ku batur ke jelema miskin ge aremungeun atuh. Boro-boro roti lembut ieu mah heuras atuh rotina oge. Teu pikahayangeun rasana deungeuna, tapi ternyata dituang ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Tuluy kumaha di kerajaan loba dahareun wayut imu jeung mere tuang Nabi Sulaiman, mere dahar Kangjeng Nabi Sulaiman al khalqa ka makhluk ka batur lain jalma wae dibere tuang ku anjeunna ladzizal atimati kana dahareun anu ngarareuna. Jadi nu ngeunah-ngeunah dikabaturkeun, nu teu ngeunah ku urang di dahar tabisi urang ye boh boga naon di imah teh nu kira-kira geus bulukan dahar ku urang nu alus keneh bagikeun ka batur bisi rek nurutan. Oh mata kurang mah lamun keur ngaji teh sok beberengkes di plastikan teh hayang babagi engke mun aya sesana nu teu geus kapake ku batur ku urang di dahar. Oh paingan atuh teu nyangka itu cenah nu alus-alus ka baturkeun nu goreng ku urang gitu. Urang mah kira-kira alus keneh mah masih keneh bisa asup kana kulkas moal wae dibikeun. Kayak kira-kira geus rada cepel rapet kakarang bikeun. Matak aya kiai nu nyaritakeun cenah boga kulkas teh ngawaris kana pedit. Sabab naon tiap kali aya lumayan di kana kulkaskeun. Baheula mah eueuh kitu nya buru-buru bikeun ka tatangga da bisi haseum. Pan ayeuna mah aya pengawet haseum. Ayeuna mah bisi hayang haneut-haneut asupkeun kana rice cooker begitu. Zaman ayeuna tak loba penyakit pantesnya. Wahada jeung ari ieu teh naon tah ngadahar khubza syair sementara batur dibere dahareun anu ngarareuna min aqdami zuhdi eta tetep tina pangagungna juhud. Tina pangagungna juhud. Mantak aya di ditu oge guru pun bapak gitu, guru pun bapak. Lamun naon teh, maklum di kiai pan loba dahareun teh. Sagala rupa mah bakakak mah pais mah naon mah
datara dituang paling ngagerau batur sok kadia tah tuang cenah anjeunna mah nyocol teh uyah deui ieu mah sanes kanggo abdi cenah kanggo batur lebar lamun di dahar teh nya naon sabna lamun di dahar sekedar jadi naon jadi tai beureun lain ngageugeuleuh anu keur barandahar ya sok ge kerupuk mah hanteman ieu nya paling jadi tapi lamun ku urang disodakohkeun jadi naon tah oh eta mah geus nungguan kan nyarana di akhirat mulai tungtungan jadi bisi urang mah ieu dahar nu ngeunah-ngeunah di dahar mah nyaah urang pan lamun teu di dahar nyaah teh nya lebar eta dahar mun hayu we sagala rupati di dahar ieu mah lain mun aya dahar nu ngeunah teh lebar bikeun ka batur lebar teh bikeun ka batur ngarah jadi abadi nikmatna karek bisa nyari tahu unggul qala ngada usaha sayyidut taifati rajana mun urang mah golongan sufi rajana golongan sufi al junaidu nyaeta imam junaid radhiyallahu anhu sayyidu sufiyah pananjeunna teh kumaha cenah ajuhdu khuluwul aidi minal amlak wal qulubi minat tatabbu Imam Junaid ngamaknaan juhud teh ajuhdu ari juhud khuluwul aidi eta kosongna pirang-pirang leungeun dina harti naon rupa urang boga teh sok dipimilik pan gitu ku leungeun urang kosong minal amlaki tina pirang-pirang ngamilik jadi teu bogana naon gitu leungeunna teu bogana naon wal kulubi jeung kosongna pirang-pirang kolbu hatena kosong deui tina naon minat tatabbu'i tina naon tina merhatikeun nu aya di batur minat tatabbu'i tina merhatikeun milik batur leungeun da urang mah dohir teu bogana naon hate ge ada teu hayang tah ceuk Imam Junaid tah mah ceuk Imam Junaid ieu mah berarti rada kereng yo ada kereng pisan ulah bogana naon HTG ulah lurat redet kanana naon engkena di akhirat ngarah lobana naon gitu ulah sok mumpuna naon waqala jeung ngadau itu Imam Junaid aidon deui dina salah sahiji waktu Imam Junaid ngamaknaan deui ajuhdu ari juhud ceuk Imam Junaid istisghoru dunya eta nganggap remeh kana dunia nganggap leutik kana dunia teh aya barang leutik atuh pan sok disapelekeun urang nya ceun bae lah ada tuh pira ieu itu lebar itu lah ceun bae da naon sababna pangna ku urang teu dipadulikeun sabab dianggapna barang leutik naon sababna urang make merhatikeun sabab dianggapna nganggap gede nek kampana tuh make balik deui hiji waktu boga babaturan ziarah ka Banten make naon konvoy dina motor ari geus jauh geus kaluar di Banten buka di Jakarta inget aduh aya nu tinggalin we naon tuh tas be geus lah jauh moal aya balik deui ya teu pira ge tas be ih 1 juta sia tas be balik deui pan ngagidik naon sababna make urang make kitu tah sabab naon nganggap barang mahal dianggap coba lamun dianggapna barang murah mah eueuh kabeh dunia masih harga 500 juta samiliar ge leutik dibandingkeun 2 rakaat salat sunat itu ceuk urang teh aya urang mah leutik pan salat leutik urang mah duit gede urang mah sanajan dibagina 20.000 eureun salat sunat kepira padahal masa kitu eta korban biasana awabin genep rakaat jadi henteu ayeuna mah alfa naon atuh 7 na euy bejana jadi nganggap leutik karena dunia wa mahu asariha jeung eta ngahapus kana pirang-pirang tapak dunia jeung tapak-tapak naoge asar jeung eta ngahapus kana pirang-pirang tapak dunia minal qalbi tina hate bisi dina hate aya kene aya rasa resep
bedanya baheula aya dua sahabat nu hiji seorang wali di kota nu hiji seorang wali di leuweung. Hiji waktu ayalah segerombolan rombongan rek berdagang cek wali nu di kota beunghar ieu wali nu di kota teh kami rek nitip naon rek kieu tuh anu di kota ya. Jadi pas ieu rombongan ngaliwatan ka hiji leuweung kusabab di hiji leuweung eta sohor aya seorang wali mun urang mah silaturahmi heula. Ari pek teh ceuk eta wali nu di leuweung teh lain ari anjeun ieu rombongan ti mana. Oh kami teh itu ti Sarimukti ti Kengkeng. Oh lain kami rek naon rek nitip salam boga sahabat kami teh di Kengkeng teh aya wali besar namina Ustaz Ridwan imam besar wali agung harita teh cenah rek nitip salam. Oh mangga kenal jeung eta atuh kenal pisan masur anjeunna mustajab doana. Berangkatlah pokoknya masa kali anjeun ngagilek maot aya tah aya kitu teh anjeunna teh berangkat rombongan teh pas nepi ka kota da boga katitipan salam teh kudu disampaikeun kade bisi katitipan salam ya bisi urang poho najan sataun geus kaliwat tetep wajib disampaikeun. Urang teh inget geus sataun teh ti heula teh tahun 2024 asa katitipan salam ku si anu kasih anukeun wayahna sampaikeun. Henteu naon henteu laas eta mah ku sabab saminggu 2 minggu najan bertahun-tahun sampaikeun. Bisi pernah katitipan salam. Ayeuna berangkat ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu teh abdi teh kami teh ngalangkungan leuweung anu tepang jeung mun urang mah mbah anu piwarang ngaduikeun salam ka pangarsa. Kumaha jawaban ieu wali besar nu di kota? Kami mah moal nampa salam ti ahli dunia. Padahal ieu beunghar. Nu di leuweung mah balangsa, cicing lagi di saung. Tapi nu di kota ieu atuh ieu mobil lagi lain mobil apaan sa ieu malah anu MM-an teh. Naon? Limosin negara ditu teh ieu mah jeung limosin sapi itu. Ai kitu teh cenah tah moal nampa salam ti ahli dunia bejakeun deui ka ditu. Balik deui da dititipan deui berangkat ka leuweung deui. Punten pangarsa ti payun pangarsa nitipkeun salam teh saur pangarsa nu di kota teh ceuk anjeunna moal nampa salam ti ahli dunia cenah. Mikir nah asah nu boga dunia tuh da kami mah teu bogana naon cicing lagi di tengah leuweung boro-boro irah teuing ka Alfamaret can pernah sementara itu di kota bergelimangan harta gitu banda sagala aya justru kuduna itu ahli dunia teh di pikiran ku anjeunna teh naon sababna kuring disebut ahli dunia ya dan nu disebut juhud mah eta teh apaan hate teu ngait ai kitu teh pas di pikiran kakara kapikiran kamari pas keur salat di jero saung gubukna teh ari manehna teh boga kendi beulah aya kendi beulah kendina teh paragi naon ngawadahan cai lamun paragi rek kukumbah rek salat teh dituna deket tawang panto pas keur salat angin ngogober eta kendi geus kikituan eta hate teh ngagicel aduh kendi bisi murah kendi beulah kade kana nu beulah-beulah teh ulah sok diinget-inget eta gara-gara nempo kendi beulah nepi ka disebut ahli dunia kade Bajono kade tah gara-gara eta cenah tah. Oh gitu keur salat ngareret itu geus disebutna teh naon maneh hatena ngait kana dunia najan eta kendi eueuh hargaan tapi hate ngait disebut ahli dunia dan nu itu mah najan beunghar ge eueuh sugan hate ngait tuh kitu nya kade ulah nyangka teh bisi adu jelema beunghar oh eta henteu juhud teh jangan dikira teh pokona mah cirina jelema juhud pasti bakal berehan jika haji ono kos gitu berehan jaminan teh tinggal lintas segedeng deui da dinanjok aja waqala Abu Sulaiman Ad-Darani waqala jeung ada usaha Abu Sulaiman Ad-Darani yakin
az-zuhdu indana tarku kulli syai'in yusgiluka anillah. Cek Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, az-zuhdu ari juhud indana mungguh kami, cek pendapat kami mah cek ajeuna juhud teh tarku kullima eta ninggalkeun saban-saban perkara, eta ninggalkeun saban-saban perkara yusgiluka anu ngaririweuh ieu perkara ka anjeun. Ka anjeun teh karurang ninggalkeun sagala rupa perkara nu ngaririweuh ieu se ka anjeun anilahi tina eling ka Allah. Naon rupa perkara nu tadina urang sok ngajalankeun parentah Allah kahalangan gara-gara eta perkara tah nu kitu teh ngaririweuh teh ya tinggalkeun cenah kitu. Pokokna mah kira-kira eta perkara teh ngahalangan salat, ngahalangan ngaji, ngahalangan ibadah, tinggalkeun. Eta saur Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Boga sawah ternyata sawah nate ngaji tara hadir wae, salat teh kadang-kadang katinggalkeun, tinggalkeun. Udah tara dibawa ka imah lain. Boga pamajikan di imah ngahalang-halang ngaji. Boga salaki. Mending mun payu deui mah. Anas ditinggalkeun. Waqala Sufyanu As-Sauriyu ngadau saha Sufyanu As-Sauriyu Imam As-Sufyan Sauri ajuhdu fid dunya qasrul amali. Beda deui ieu mah ngamaknaan juhud teh. Tapi sarua arahna mah ka dinya-dinya keneh. Najan beda gaya tetap satu arah. Ajuhdu ari juhud fid dunya kana dunya. Ari juhud kana dunia teh qasrul amali eta pondokna naon amal ti heula teh. Bahasa itu mah angan-angan. Pondokna cita-cita, geus teh hayangna naon kana mah. Teu hayang naon abdi mah. Penting asal ibadah bae. Tapi teu boga sarung itu rasana teh. Aya meureun sesa. Geus teu loba cita-cita naon teu. Ah maot nage ayeuna, maot nage ayeuna, maot teh kituan deh. Kagok tas eutik deui. Wasuila jeung ditaros saha al imamu Aliyun karramallahu wajhah, Imam Ali karramallahu wajhah anizuhdi tina masalah juhud. Sayyidina Ali raja ahli juhud. Pakola tuluy ngadauh itu Imam Ali, cek Imam Ali huwa ari juhud. Ari juhud teh alla tubalia eta yen teu peduli anjeun. Tidak peduli bukan anjeun teu peduli min man kajalma, teu paduli anjeun man kajalma akala anu ngadahar ieu jalma adunya kana dunia atawa anu ngamilik ieu si jelema adunya kana dunya. Min mukminin eusina man teh min mukminin tina buktina jalma mukmin au kafirin atawa kafir. Rek mukmin rek kafir nu boga duniana paduli teuing. Teu paduli pokona. Pan urang mah sakitu teh kena lamun dicekel ku batur kena bahaya kena gitu. Padahal hayang manehna teh. Mata ngomong kitu ge. Tah jelema jual mah henteu. Rek nu ngamilih eta ku sahabat sabodo teuing teu paduli da teu hayang. Bisi batur parebut tai urang kumaha tah? Hayang. Ulah dikasih etakeun nya lebar atuh. Urang meureun teu paduli, naon tuh marebutkeun nu kitu tai teu pirage gitu. Tong tai atuh pitayeun gitu. Pan teu paduli meureun lain, da urang lagi nganggap barang teu pira. Pangna urang rada heueuhna mah sabab dianggapna berharga teh ya. Ae patuk siru tegesna mah tah mun urang manaon ngaheulakeun anjeun ngutamakeun anjeun. Aya patuk siru tegasna mah ngutamakeun anjeun biha kana itu dunya diutamakeun ka saha goiroka ka batur kasalian anjeun. Nu penting teu ku urang pokona mah rek usaha sabodo teuing. Man kana kainan barianan bukti, kainan barianan bukti
bani anu tumetep sahaman jalma kana anu bukti itu si iman pokokna maksudna kainan man kana terek sahabai jelemana sabodo teuing naon sababna lihtiqorika karena ngahina keunana anjeun laha kana dunya. Pokoknya bisa yang ditanya jelema nu kumaha jelema nu pang senang-senangna jelema nu geus teu resepeun duit eta geus pang senangna geus moal lieur eta mah geus teu beuki dahar sare padu di mana wae eta teh nya aclok di mana wae asal hirup di tempat runtah ge jadi dan nu penting mah naon nu penting mah asal hirup we. Setik deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbin fa'ana bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amana abdi tawassulku pangaosan abdi tawassulku pangurukan mugi Gusti Allah ngarizkian kajembaran keamanan